kene kuwir lagi no saya hari kunaon tuh si itu woi kenaon mana dia cek kolot yang bagelanya kolot makan mun duit yang ngajejeng hayang boga pi bakalan terjaga kudu dikumahakeun duitna kudu ditabungkeun atuh wah Oh no. cing ti ieu rahasia nabung arek oge kabang sia teh nabung mah lain kanu tabung las ari bang tabung lain mana bang kantor bang mah cabang eta mah kantor cabang ari ieu tabung ieu duit jadi tabung duit ditabung Gusti Aisyah heeh ka hati ku aing ngaraboga simpenan keur kajaga kan cuman lain kieu atuh lain kieu sa teh carana saya ngerti jeung tah cekolot namun hirup di kampung urang teh kudu boga ingu-inguan gitu Ah, heeh bener kaharti bener kudu boga inguan ngarit kedeung di urang ieu nabung heula karep poe ieu tong di degetan mana masuk dicokot lamun bisa mah kita kadang di tahun baru pakai sumu si tabungna sunut ku sia beledug meureun ngarah beki meledak duitna ngarah beki loba nu ka imah daratangan kata gitu saranti urang mah kan aku mati meureun aduh mau apa loba duit kena loba anu daratang teu kaharti asupan maneh mah teu kaharti nih ieu wae boga tabungan alhamdulillah bener lu doma pemikiran gitu ah mana ngeganggu wae ah Allah nabung. ngacager Gusti ieu layan abdi teu kitu naon we kana cageran ku buludug kunaon ting cager ganggu wae maneh Parah.